Jadi di tiap daerah teh aya makanan khas. Ya. Yang Bandung, ya, misalnya Bandung peuyeum gitu nya. Kangkung eta. Nu khas mun levelna provinsi Padang, khas Padang naon gitu. Oh iya. Khas Ambon naon gitu. Ah, Lamun di Spanyol dinya eta teh aya hiji jenis makanan namina teh Arturo Goremi. nanti asangaran ieu Ya. eta mah. Nya Arturo Goremi we. Ternyata Arturo Goremi teh mun di urang mah oseng torpedo. Sapi doma. Nya rek doma, rek sapi gitu nya. Nah di itu mah Arturo Goremi teh oseng kanyut banteng. Torpedo. Ya, torpedo di urang mah. Nah, jadi tapi banteng lagi banteng khusus. Banteng anu sok diadukeun teh ning jeung jelema. Matador. Matador mah jelemana. Oh iya, Banteng nama El Toro disebutna teh. Iya, banteng jeung mata itu teh matador. Nya. Jadi mun jalmina Matador nu tukang nusukna, nah mun bantengna El Toro. Oh, toro. Nah, jadi mun bantengna teh pan ka paeh sama. Mun banteng paeh teh kuncit. Nah, teh paling favorit teh nya sikina. Arturo Goremi. Pokoknya di oseng teh nikmat cenah nu cek nu geus mah. Biasa kan udah mau ge kan gitu. Hanyut banteng mah badagnya. Jadi saporsi itu bisa ku 8 urang. Tadi hiji waktu mah aya pejabat di Indonesia ka Spanyol teh. Asa hayang dahar ngeunas na euy. Ari khas Spanyol naon cek urang geus teh nu urang kedutaannya aya sana Pak Arturo Goremi sana. Ayo jajab sana keun ku kuring dibayar sana cek pejabat Indonesia teh. Baru kan naon Arturo teh. Nya Arturo Goremi naon nya mun di Indonesia mah oseng torpedo sana atuh hayu nyobaan sana. Kan itu ke restoran pesen we hiji. Ku bahasa Spanyol gitu. Badag. Nah, yang Arturo Goremi saporsi cek pejabat teh. Mau seubeuh hantu saporsi mah sanepan urang teh 5-anana we sana Pak di dieu mah saporsi ge sana cekap ku tujuan. Antosan sana Pak. Antosan. Tos setengah jam torojol kana pisin leutik. Nya oseng siki. Nah sana euy. Ayeuna mah sapisin leutik sana bihana kan salodor gede. Tong ngerakeun urang sia pejabat di Indonesia. Aduh punten kenapa kalau rasanya emang nu paeh teh anu matador.